Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa sabiina wa duhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Wa ma dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ma li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Geura barang gawe mararane pikeun kahirupan di dunia seolah-olah maneh bakal hirup anu langgeng, tapi geura barang gawe mararane pikeun urusan akhirat seolah-olah baraneh bakal paeh poe isu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh anu hirup, sakabeh anu aya nyawaan bakal ngalaman anu ngamina maot. Maot teh para wargi numutkeun guru mangcep aya 3 macem bagian. Aya maot anu didudut, aya maot anu dicabut, sareng aya maot anu dijemput. Maot anu didudut nyaeta maot anu paling kasar, paling radikal, paling ngeri. Jalmi kasongkolan aya anu sampai sangkal songkol, liur ibarat munding anu dipencik cenah cekolot mah paeh jagal. Lamun jagal munding jagal sapi mah ocok sakarat cenah pernah anu ningali. Atawa jalma anu dolim, tukang ngabunuh, tukang nyanyeri, tukang jahil paehna sakarat. Waduh anu glajer. Anu kadua nyaeta anu nyawa dicabut. Jalma paeh moal aya nu geunah nyeri. Paeh dicabut nyawa nyeri. Ya Allah Gusti. Makana Nabi Muhammad ge ngadoa teh, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut. Sedengkeun paeh anu dijemput nyaeta paehna jalmi anu iman takwa ka Allah, anu bersih sabar tawakal, anu iman takwa ka Allah anu sabener-benerna. Maka maot teh dijemput dina Al-Qur'an surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, ya ayatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Hei jiwa anu tenang, geura keluar kalawan ridho tur diridoan, geura asup kana golongan kami tur geura asup kana sawarga kami. Mudah-mudahan anu golongan 3 tadi anu ku urang sareng sadaya disorang tur dicapai teh. Meser naon da teh? Bubur naon? Kacang hijau ya. Bubur kacang hijau. Sanes bubur usut. Bubur usut. Hanya bubur usut tata mah. Di mana Jagara? Di Jagara mohon. Gupai di akhir zaman. Gupai di akhir kehidupan. Digupai ku Allah Subhanahu wa taala nu maha welas tur maha asih. Timang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.